Pasien ke eueuh wae gara-gara covid praktek dukun ge menikah nepi ka kieu. Pang-pangna mah urang ieu pemutih geus beak. Can meuli deui. Duh, sugan we aya nu ka dieu lah, nyasap-nyasap lah. Nanya-nanya. Jodoh, 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 tak bisa ditawar-tawar, tak bisa dipaksa-paksa. Bila saatnya kan datang juga. Jodoh, 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 tak bisa dihayal-hayal, tak bisa diubah-ubah. Jadi beneran. Tapi lamun nyawang gitunya ka tukang gitu itu geus asa tahun-tahun hirup teh rarandaan wae sorangan wae meuni batur ningali batur mukot aya jol deui jol deui jol deui jol nu mere emas jol nu mere baju jol nu mere dahareun saeueuh wae sia ka uing mah nya. Kumaha ite gitunya apa ite uing teh apa didukunkeun ku batur gitu ku mantan ku popotongan ku perbekasan itu kesuamiannya buah bisi itu mah bisi gitu ya mah dah kamari ngobrol teh cenah cek tatangga cek sugan cenah kitu kaditu cenah ubaran cenah kitu aya nu ngabejahan teh cenah cenah kadukun anu di belah legok hangseur cenah lebah dinya kitu jitu cenah ge majarkeun teh pamuning kadinya wae kitunya urang tatanya udah uing teh hayang atuh ningali batur meuni kondangan jeung salaki apan makan di restoran jeung salaki nya uing mah trojol jeung saha luak liuk ka sisi belah kenca eueuh belah katuhu eueuh sok ngerakeun uing teh pan meureun mun boga salaki mah meureun kitu meureun nya sigana teh bakalan pun mun hayang jajan di jajanan mun hayang meuli baju di bajuan mun hayang sare di sarean bener urang tina wae nu daekeun ka uing teh da aya nu salah gitunya di diri uing gitu ieu mah sugan gitu ieu mah kadukun wae gitu cek tatangga kamari cenah bisa meureun kadukun sugan gitu mah jeung sugan gitu sugan we kitu ke menang bolong gitu ti dukun bolong teh no solisi teh solisi gitu manehna sok boga kitu mah kan jeung dukun sok aya solisi teh soli naos jalan keluar teh naos sih ta eta bener eta ayeuna poe Jumaah meujeuh ya ayeuna ieu ayeuna mah Kemis tapi heuh we kieu mah pantes cocok malam Jumaah ieu pasti kudu mangkat teh ayeuna malah meujeuh ayeuna kalegok hangseur 2 jam 34 menit nepi ka ditu kira-kira sore keneh lah aya keneh meureunan yang sah ning ka ditu ayeuna mah mangkat heula ieu rupa-rupa nama imahna majah teh cenah ceuk tetangga pokona imahna cenah nya pantona teh jangkung ieu jiga nama moal salah urang katahu ge sugan aya mudah-mudahan aya Assalamualaikum Waalaikumsalam aya nembalan punten ya saha eta di luar oh eta di jero saha oh eta di luar saha
Eta di jero saha? Ya uing. Eta, saya di luar. Pan maneh nu di luar? Oh, nya uing nu di luar. Poho. Bade ya, bade berobat. Sok atuh gerak ke jero. Tah, iya ya. Pasien nu kasasab teh ya. Amun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ya, Mbah. Mangga sok. Geranang tuh. Dia maunya berang tuh ngurut. Gerak diuk atuh gitu. Di mana salingnya? Dia cek kali di payun. Di dia? Di dia di payun. Bade ngadamel KTP. Ya maunya bener. Emang dia pas ronda udah ngadamel KTP. Ini pangkon heula atuh. Kumaha? Ya maksudnya naon ieu kieu? Apa nyanggot? Panjang gitu. Panjang. Teh suci eta teh. Mun suci mah ieu napa teh panjang. Oh, emang abdi mah geus teu suci da bari nake, Mbah. Saya. Iya, aduh, ieu kudu di kieu, Mbah. Nya atuh. Oh, atuh Mbahnya. Rada nakol. Iya kieu abdi teh nya terus terang, ieu mah nya terus terang, ieu mah abdi mah terus terang, ieu mah abdi mah heuh kadi terus terang we kitu, ieu mah abdi mah. Terus terang mah lampu. Pasir deui rokok. Kieu Mbah, oh abdi teh moal ditanya. Kalau melah. Hah? Mbah. Heeh. Mbah. Apaan ari dukun biasanya sok disebut Mbah? Apaan urang mah dukun gaul? Jadi nak Om. Dukun. Sok lalawora. oh nah tuh om ari kitu mah om duk nya. Kumaha. Aman om dukun. Ya. Kieu salaras namanya, ieu teh moal ditaros aya naon ka dieu? Apaan tadi terus mimitan aya naon? Oh. Kumaha sok aya naon. Jadi kieu Mbah ieu nya om, kieu carikana teh. Pokona mah uing teh ka dieu teh heuh arek kituna mah rek meredih kitunya heuh cek cara taeuna mah uing teh kitu heuh geus lila kan uing teh nyorangan wae teh nya. Tah, uing teh mah ngaranda wae kitu geus taun-taun om. Ieu teh uing teh kitu dudukunan wae dudukunan rarandaan wae teh. Nya uing ge hayang atuh hol kos batur kitu. Lamun aya hayang jajan kitu di jajanan. Hayang meuli naon dipangmeulikun, hayang sare di sarean pan. Hayang atuh buah salaki gitu hayang nate maksudna mah. Hayang salaki. Hayang boga salaki. Oh, kasalaki ce. Kela ce. Eta naonan dibuka ce. Oh, ai nyuguhan uing lain. Iya ora ce mun dibuka ce tuh, tempo ce. Mun dibuka mah sikina ka tempo ce. Ora ce. Nyinya sikiannya buluan. Ya teh sugan teh nyuguhan ho tadi mah. Nyuguhan sanes ce. Lain. Bajuan deui ce. Pakekeun deui. Bajuan deui. Oh gitu, pokoknya mah intina mah kadinya gitu Mbah maksudnya mah. Aya sababaraha faktor ce sebenarnya teh ce. Teu boga salaki wae teh ce. Naon wae kate Mbah bisi uing mah bisi kitu nya Mbah. Bersyukur can ce. Oh nyai uing mah syukur wae naon oge. Bersyukur teh. Alhamdulillah. Tah ieu nu pamungkasna mah ce. Tos bercermin tah can ce. Hah? Bercermin. Ngaca maksudna? Nah, ngaca ngeunteung ce. Aing ngeunteung mah osok ngan pas tempo ngeunteung. Pantes can boga salaki. Oh, nya pugupan mantap ka dieu ge uing teh nenta solisi teh ka om dukun. Berarti ngeunteungna. Ieu mah bisi ceuk tatangga kitu cenah om ceuk tatangga teh kieu. Cenah bisi cenah kitu eta teh bisi pagawean cenah urut ke mantan-mantan ke Bekasan cenah kitu. Sok diemut-emut heula ku ece. Geus pernah can kitu nyeri hatekeun salaki mantan salaki ye. Mantap uing geusan pepegatan oge eta teh uing teh apanan ku uing nu dinya nyeri teh. Kalah balik deui ka enteung ce. Eta enteung pas ece ngaca ye. Kumaha eta enteungna? Heuh maksudna teh ai kaca jeung unteung mah uing oge unggal sok ngaca jeung unteung Kumaha eta? Uing kitu da. Uing sok aneh sorangan teh om gitu jadi lamun pas ngaca teh jeung unteung teh kitu kaca teh peupeus wae. Tah, katebak ieu mah kaca oge nepi ka teu sudi. Maksudna kumaha teh? Teu sudi eta kaca nepi ka peupeusna teu sudi ku ece di enteungan.
Terus dia adalah banget aing gitu. Iya, eta gitu. Kok tepi Kau kaki. masalah ce. Oh, eta teh. Kieu we ce, nama ce. Cing ku om di impleng heula ya. Nya kumaha-kumahana. Mun make nu kitu ngimplengna. Ai abah baheula make nu kieu, ayeuna mah om make nu kieu. Geus beda zamanna ce. Oh iya mah hiasan hungkul. Asbak eta mah ce. Asbak ieu teh. Kalau nya ce nya. Sok atuh. Coba orang nanya heula kasih orang aya mah nanya heula nya ce. Saha nanya kok uing nanya ka Mbah ayeuna, Mbah nanya ka Batun, Mbah bodoh. Kasih googling atuh ce, ayeuna mah usumna si googling ieu jin abah si googling. Oh, eta jurigna. Jin. Hah? Jina, ulah disebut jurig karunyaeun. Oh, jin. Jin nya urang implang heula, urang nanya kasih googling. Gaul ayeuna mah. Beda zaman, ce. Dukun oge nu kuat. Coba eta Ah, ce. Pedalna poe naon, ce? Uing mah pugu oge nya eta uing teh nya dijurukeun teh sirah poe Salasa. Tah terus meureun kana leungeun turun kana leungeun teh uing teh leungeun teh bijil-bijil Jumaah. Tah nepi ka suku nepi ka gebrol kabeh teh uing bulan hareupna. Iya, ah geukeun aja cuma geus bisa kalau tuh apa bisa. Oh nya kitu pokona mah cenah cokolot mah uing mah cenah wadahna minggu we cenah ahad. Rumah berarti mun ahad mah ya ce, hadap ya. Atulah. Tah ce, ieu mah cek googling ce. Nah, kumaha cenah? Kelak ngaran teh saha ce? Eti aing ngaran. Sidik eta ce, Eti. Aduh. Kunaon? Ya, Eti. Ena. Tina. Kabayang teh kumaha? Maksudna eta Goreng eta ngaran ce. Goreng eta ngaran goreng pisang. berarti aya jeung ti kotok teh na awak abi kabeh gitu. Nya kumaha deui ce, geus di awak, di hate, di kabeh pantesan we eunteng ge nepi ka peupeusna. Berarti kudu Baul eta teh berarti. Ganti ce, kudu ganti ngaran ieu mah. Kudu ganti Bikin acara ganti ngaran. Kayak cing ku si googling, urang tanyakeun deui ngaranna saha nu saena ce. Nu pantes Nu gitu. pantesna. Oh gitu ameh menarik gitu. Nya hiji ku menarikna jeung kadua cocok jeung wadalna ce. Ya. Jadi ngagampangkeun ieu kanu jodona. Heeh. Lah ce, urang tanyakeun heula nya, ieu kasih jin googling ya. Sok atuh lah. Maha we carana ieu mah. Tah ce, ieu alus ce. Ieu gede milik ku ngaran ieu mah ce. Anu aya bah. Romlah ce. Hah? Romlah. Kudu ganti ku rom lah. Romlah. Goreng romlah halus. Rom lah. Nya, romna ieu teh bunga ce, rom teh aslina. Wah. Eta teh Rom teh bunga. bunga. Terus Tah, lahna eta pasir ce. lahna pasir. Pasir. Jadi mun dihijikeun teh rom lah bunga pasir. Atuh meureun ti ucing meureunna. Nya, tapi mah beda ce. Eta mah beda, cocok ka wadangna ce. Tah, romlah mah geus moal salah ce. Eta teh alus. Geus alus, geus yakin isukan langsung ngajodoh ce, aya jodona datang. Bakal aya bogoheun. Aya langsung. Loba? Oh, hiji we heula ce. Hah? Ulah loba-loba hiji we heula. Hiji heula. Hiji heula dites we heula. Ieu ku ngaran romlah hiji heula. Isukan langsung aya nu datang. Gede milikna ce langsung ce. Wah. Sok coba ce. Eta dibuligiran deui wae. Teu karaos atuh da hampura atuh om da ngaranna ge da geus aya nu ngabuligiran pan jadi sok teu kaop sok aya. Ieu we makanya jasa omna sabaraha tambah jagungnya. Tambah eta jagungnya dibayaran. Bayarna kitu mah. Nya. Ka kasir Nya, tuh aya kasirna di ditu. dipayun. Dipayun kasirna. Jadi geus bere eta mah dibere jampe-jampe harupat kitu. Kewe heula ce, cobaan heula. Ece ayeuna ngagantos ngaran heula ye ku romlah. Romlah hungkul. Romlah we hungkul. Heeh. Bubur beureum, beas beureum jeung beas bodas ce. Eta syarat ce kudu ganti ngaran make eta heula ce. Bubur beureum, Sareng bubur bodas. bubur bodas. Nya. Terus Hijikeun. jadi ka manakeun? Bikeun ka ti ucing. Ka horoi warga. Geus kieu we heula ce, ayeuna mah mulang heula eta ganteng ngaran ulah poho buburna ca ce nya. Heeh. Sok cobaan heula lakonan heula sapoe 2 poe mun teu berhasil ka dieu deui ce. Urang ganti ngaran deui jadi ti kuda ke naon. Beli
sugan. Meni ieu teh meni nasib teh bikin tatayan wae atuh. Kumaha tuh? Ai kitu mah nya nuhun atuh nyobahnya rek diganti rom lah. Nya ulah mah ulah nuhun we. Heeh. Kasirna dipayun. Oh, mohon. Jagungna hiji. Jagung hiji. Jagung hiji. Tapi teu nya nak eueut abah henteu. Nya tadi ye mah wios lah datos. Ieu sakedik. Datos lami. Wios eta mah. Ieu bari cenah mangga. Ah henteu sok mangga ka abahnya. Mangga. Nuhun atuh nya bang kitu mah bade kasrun heula kasrun. Mohon. Kurang mayar teh dinya teh. Mohon. Kasrun. Neng, jagongna hijinya ieu tambahan ye. Heeh, kayaknya diomongkeun. Bisi pohon. Assalamualaikum. Awak macan di mandian tapi motor mah geus di kumah geus dielap. Kang, punten geuning ngalangkung. Mangga. Euy. Buat kagelis lewat abatan bidadari eta mah euy. Kalau teh lempang lagi podcast itu, sahnya euy.